Yori Pisan. Raksa Art Production. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui mitra sareng wakepo dina acara carita ti Supra. Urang sami-sami neraskeun hiji jejer carios anu judulna nyaeta Si Rawing. Daramang mitra? Aduh, rupi nama asa benten ya. Mitra-mitra wakepo kalintang pisan mata para rogot nah ya. Kana carios Si Rawing. Kumaha lalampahanana Si Rawing saterasna mitra urang dangukeun nya. Supados tegantung dangun, supados urang henteu hanjeluk manah upami urang ngadangukeun carios anu jejerna nyaeta Si Rawing. Pamirsa Si Rawing rekaan saderek Yat R digarap ku wakepoh ti radio anu dipideuh di pimemeut ku mitra-mitra sadayana. Aduh meuni parantos hempak sadayana ieu anu ngagedengkeun cai kopi. Aduh ieu naon ieu? Oh ieu mah ieu gula beureum.
Aduh saring cin teh panas. Aduh mangga. Aduh eta lalawuhna mangga. Si Rawing Huthead wa nu mangdongengkeunana mitra nu ngadangukeunana kapihatur ku alpukahna PT Supra Verbindo Parma. Nanging asa kalintang hanjakalna upami urang ngadangukeun ieu jejer carios si Rawing bari disarangan ku batuk ngohkoh. Alah, Masya Allah. Upami batuk para mitra ulah salempang. Batuk mah iwal tiku Oskadril. Ada lepat? Upami mitra? Leres? Oskadril. Oskadril landong batuk. Tablet landong batuk nu kalintang manjur tur mujarab. Di mana urang kata rajang penyawat batuk di mana bae nuju kumaha bae. Aduh antuk nate paon ngaganggunya. Oskadril landongna. Kumargi obat batuk Oskadril mah sakalihna ti ngadamangkeun batuk oge tiasa ngalagakeun napas. Ngagodrohkeun batuk. Tuh upami urang ngalaman batuk garing nyeri teh mitra. Tapi upami ngaleueut Oskadril. Upami urang enggal nuang Oskadril. Insyaallah tablet Oskadril. Tablet landong gohgoy Oskadril biasa ngadamangkeun sagala rupi panyawat gohgoy. Nah eta gohgoy alatan parobihan cuaca. Gohgoy seueur teuing nyesep. Gohgoy panyawat anu ngadadak datang kitu nya ulah salempang iwal tiku Oskadril. Ari Oskadon mah benten kanggo rieut nyeri mastaka kaum wanita sumping sasi nyeri Oskadon landongna kitu mitranya ulah salempang nu mawi wangemutan Oskadril landong batuk nu kalintang mujalabna. Tah kitu janten ka mitra-mitra wakepoh Oskadril tablet landong batuk nu kalintang mujarabna tiasa digaleh di toko-toko obat, di apotek, di kios, di warung tantos aya mitra. Sumangga urang sami dangukeun kumaha lalampahanana si Rawing salajengna mitra. Salam baktos ti wakepo mugi aya acara tiasa katampi kalayan kabingahan. Prung si Rawing. Alus. Syukur lamun gitu mah Kartika. Coba lamun di kamari nyarita geus tenang urang teh. Memang gitu pisan, Bah. Sabab ku cara urang pesta pangantenan mangka bejana bakal katarima ku si Rawing. Alus. Nalain ti kamari atuh. Tapi sanajan ayeuna oge teu nanaon sabab Abah yakin jeung percaya pikeun pesta pangantenan urang masih keneh loba waktu. Masih keneh loba sasadiaan geusan ngalaksanakeunana. Boh biaya atawa oge rupa-rupa kadaharan anu sejena. Lamun ti basa eta mah tu Kartika nyarita ka Abah. Bah bewok saking kubunga harita mangku Kartika kawas kabudak leutik we. Ari kitu teh mah bakat kubunga meureunnan sabab jelas aya nama Kartika teh teu baha kana naon rupa pangajakna. Peuting harita keneh bah bewok ngumpulkeun sakabeh anak buahna. Malah gempar oge ayanya kitu deui aki uag sabab naon rupa anu rek ditepikeun ka bah bewok ku bah bewok hal anu kawilang penting pisan. Bah bewok tembong paromanana hegar nandakeun hate anu bunga. Sabab Kartika nurut kana naon rupa kahayang jeung pangajakna. Paneuteub bah bewok muter ka sakun nu aya di dinya kawilang geus teu sabar hayang ngadenge naon rupa anu bakal dicaritakeun ku bah bewok dina waktu harita.
Telila bah bewok terus cumarita. Kasa kabeh nu aya di dieu eueuh dirasa kabungah pikeun dewek euy dina waktu ayeuna. Kajabati i peuting ieu. Nu matak marane sakabeh dikumpulkeun pikeun ngariung. Aki uag anu kawilang leuwih kuat komarana batan bah bewok gancang nyarita ditujukeun ka bah bewok. Naya naon gitu ye teh bewok, dewek kaget buku tadina mah geus rek molor dihudangkeun ku si Gempar. Majarkeun teh si laing aya obrolkeun naon deui ieu teh atuh. Nalin geus asak babadamian teh lin. Aki uag asa rada kaganggu meureunna sakuduna mah geus meujeuhna leureuh. Ari bah bewok surti kana carita nu jadi lanceukna nu memang taca nyahoeun ngeunaan rasa kabunga hatena dina waktu harita. Tenang heula Kang. Babadamian anu tadi ngeunaan si Rawing mah jelas geus lekasan sarta yakin tangtu baris kana hasilna. Tapi anu bakal dicaritakeun ayeuna mah ngeunaan pribadi kuring Kang. Nyata anu aya hubunganna jeung wanoja anu ngaran Kartika. Oh, soal bikang di wae teh nu dicaritakeun ku laing teh bewok brokokok. Nah, aku make jeung mawa badami ka dewek sagala rupa soal bikang mah bereskeun bae nya. Dewek mah moarek dipilueun kana soal bikang mah leuwih hade molor dewek mah. Aki uag medal silat dina kriungan eta. Sigana teh teu ngarasa katarik hate pikeun milu riungan dina peuting harita. Lamun seug jalma anu lian piraku teu nafsu bah bewok ku sikep jeung caritan aki uag. Tapi bah bewok memang geus ngarti kana non rupa adat jeung tabeat anu jadi lanceukna. Harita teh jadi kasigeung malah neruskeun caritanana. Heukeun bae ulah diganggu lanceuk dewek hayangeun sare meureunnan euy, nu jelas kasih laing Jalil. Dewek menta sangkan mimiti poe isukan, tatan-tatan sarta kumpulkeun alat-alat nu diperlukeun pikeun acara urang. Si Jalil kerung, da can ngarti meureunna naon maksud nu sabenerna. Caritaan bah bewok harita teh jadi can kabeh ngarti atuh si Jalil terus nanya. Kelanan bah. Maksud abah teh tatan-tatan keur nyang nyampakeun atau nyang hareupan naon ieu teh? Keur ngareurah-reurah meuleum sirah si Rawing. Lamun teh mah aya jago nu geus hasil mawa sirahna teh ka dieu kitu. Jalil. Naon rupa nu dicaritakeun ke dewek ayeuna lain ngeunaan si Rawing karti. Tapi ngeunaan pribadi dewek sorangan deuleu. Oh, jadi kumaha maksud abah teh tatan-tatan erek naon kitu bacan ka harti ye? Nu matak montong waka ngajablog sia deuleu. Sabab dewek taca nyarita nu bener ngarti.
Caina ku dewek bakal dicaritakeun naon pamaksudan dewek. Pang ngajakan si lain kabeh ngariung oge. Mane Gempar? Kudu nyaho kana ieu hal. Cek Bah Bewok. Neutup seukeut ka Gempar nu jadi anakna. Ari Gempar harita males neutup ka Bah Bewok anu jadi bapana. Bari teu lila terus we nyarita. Kumaha kitu Bah? Coba caritakeun kalawan jelaskeun atuh maksud Abah nu sabenerna teh kumaha? Kieu deuleu. Sakumaha nu dikanyahokeun ku maraneh sakabeh. Si Kartika geus beunang deui. Nya tadi teh akhirna si Kartika balaka kalawan sadar narima diri dewek pikeun jadi salakina. Ari sabab manehna ngarti eueuh hartina cenah mung pangjeng nolak oge. Mimiti kapikir meureunan ku dirina lamun teu digedekeun ku dewek tacantang tu dirina salamet. Jadi jelas nama dina poe isuk atawa pageto. Pokona mah dina minggu-minggu ieu dewek rek ngalaksanakeun pangantenan jeung si Kartika. Nu matak ieu pesta pangantenan kudu anu sarongkah-rongkahna. Daina dewek rek nanya ka Ilaing Jalil. Naya keneh bekal atawa bahan-bahan eukeur urang pesta, Si Jalil seuri leutik. Kakaraka harti aya mah caritan Bah Bewok meureunan atuh terus harita ngajawab. Oh, jadi kitu maksud Abah teh. Nyari kuring mah satuju we Bah. Ngan ngeunaan bakal mah tangtuna oge gumantung kana lilana pesta rek sabaraha poe kitu Bah hajat teh. Maksud dewek rek 3 poe 3 peuting euy. Sabab si Kartika teh parawan. Jadi teu matak rugi lamun nepikeun ka hajat 3 poe 3 peuting oge len. Nya moal ari rugi mah Bah. Ngan jelas meureunan sasadiaan keur bekal dahar jeung hirup sapoe-poe jadi ngurangan. Anu jelas kudu buru-buru ngayakeun deui aksi geusan ngarampog ka pilemuran. Anu subur lamun teu kitu nya tangtu meureun urang bakal kalaparan Bah. Susah pikeun urang engkena meureunan. Soal gampang atuh nu kitu patut mah Jalil. Anu penting maksud jeung tujuan atawa kahayang dewek bisa laksana heula. Tak kitu Gempar. Maksud dewek teh kumaha kira-kira na panuju teu maneh? Gempar gancang ngajawab. Anu tangtu nya luyuan da pugu eueuh hartina sanajan teu panuju atawa satuju oge. Saha anu bisa mungpang lamun bapana geus boga maksud jeung kahayang. Anu sasatna tidinya teh lir ibarat hiji raja we. Lisan anu dikedalkeunana mangrupa putusan anu ngandung kakuatan hukum. Nyari keur kuring mah teu rek baha atawa nolak Bah. Pelebah dieu mah pokona mah satuju we kana naon rupa nu dilisankeun ku Abah di dieu atawa nu bieu ku Abah dilisankeun. Nganduka teuing ieu nah bisa ngungkulan atawa henteuna. Nama kajeng nyeritaan bisa henteuna ngungkulan he? Teh ka mana sia teh kitu Gebar? Terek pilu bungah mangsana dewek pangantenan jeung si Kartika. Sirik, hayang kawin. Neangan atuh maneh ge awewe Gempar. Lain kitu Bah. Ngan anu jelas luyu jeung janji uag-uag. Apanan isuk pageto oge, wa mamila miang deui ka alas pangbuaran. Sedengkeun geus paheut janji rek jadi murid wa teh ya. Ngeleuman elmuna apanan Abah oge ngidinan lain. Cek Gempar ngingetan. Atuh kanu jadi bapana nu pohoeun deui meureunan geus badami jeung aki uag anu bakal ngangkat murid ka Gempar. Ari Bah Bewok seuri pugu kahudang di meureunan ingetanana teu lila terus nyarita deui. Benernya dewek poho Gempar. Bakatku ngerasa bunga jeung baja dewek teh euy. Nya eta mah atur-atur bae ku si laing. Sabab memang dewek oge manglebarkeun lamun uwa maneh teh dipulungan elmuna euy. Ku cara guguru ka uwa maneh, mangka elmuna bakal tamplok ka Ilaing. Anu teu mustahil tuta si Rawing eueuh tina catur lalakon hirupna, maneh nu bakal makalangan ngagantikeun dewek. Bener teh Jalil? Wah, bener pisan atuh eta mah Bah. Sabab memang Bah, saha deui nu bakal neruskeun tapak cabak Abah. Kajaba ti Gempar.
Sabab memang saha deui anu bakal neruskeun tapak cabak Abah ka Jabati Gempar. Jadi kesempatan nu hade upama Aki Uwag rek nurunkeun elmuna ka Gempar da kamari oge atuh lamun Aki Uwag bener-bener ngetrukeun elmu sapinuhna mah piraku teu kojor ta si Rawing teh. Bener-bener kitu euy tah jadi kieu bae nama Gemparnya. Maneh lamun jadi init jeung uwa maneh ka alas pabuaran, inget-inget ku ilaing Gempar. Yen si Kartika teh indit atawa indung maneh sabab si Kartika jadi pamajikan dewe kumaha arti Gempar? Arti bah. Arti pisan kalawan jelas. Syukur lamun kitu. Tah Jalil, oge marane sakabeh anu aya di dieu geus kaharti. Naon rupa anu bieu dicaritakeun ku dewek? Harti bah. Kabeh nimbalan sarumanu. Syukur lamun kitu. Jalil, jadi mimiti poe isukan atur sagala rupana. Pokona dewek teh nyaho naon-naon. Anu penting naon rupa pamaksudan bisa laksana sakumaha mistina. Hayu bubar ayeuna mariungan teh. Atuh geus kitu mariungan teh bubaran Bah Bewok jeung si Jalil terus badami anu leuwih asakeunaan acara anu bakal dilaksanakeun mapag poe pangantenanana Bah Bewok jeung Kartika. Di luar peuting beuki simpe anu kadengengan ukur sora papaes peuting kaening sora jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari cangkas. Di antarana beleg-begna peuting katinggal ieu hiji jirim anu jujuringkangan sakapeung ngajorelat luncat. Tata gerak nu dilakukeunana bener-bener rikat jeung tapis. Hiji tanda jalma nu geus ahli dina hal ilmu silat. Jorelat, celeng, juringkang, ketayap celeng. Beuki lila beuki deukeut ka tempat pemukiman atawa cicingna Bah Bewok. Sedengkeun di wewengkon sakuliah patempatan Bah Bewok memang teu boleh dijaga ku anggota para karaman. Sokomo ayeuna sanggeusna aya kajadian patalak jeung ayana ancaman si Rawing, tangtue kawaspadaan teu leuwih dironjatkeun jeung dihankeutkeun. Seperti kaayaan dua anggota karaman anu keur ngajaga dina peuting harita, tembong teu bisa tenang sigana teh. Hatena sabab ingetanana teu boleh ka si Rawing bae, sok inggis bener si Rawing ngabuktikeun ancamanana, nyata moal boleh datang pikeun balitungan ka Bah Bewok. Salah saurang di antarana harita ngajakan ngobrol ka baturna. Lain euy. Dewek masuk palaur datang we si Rawing ka dieu. Terus datang teh dedemitan ti peuting. Mangkaning urang ayeuna anu kabagian ngajaga. Heug nepikeun ka aya kajadian di datangan ku si Rawing. Beuh, cilaka meureunnya urang teh euy. Baturna nu saurang deui nu katingali beungeutna kereng galak seuri sini sabari nyarita. Si laing mah leutik hate euy. Teu kudu ngarasa sieun ku si Rawing. Pugu maneh oge sarua we jelema cara urang manehna ge. Heueuh ari jelemana cara ulang teh mah. Da saha nu nyebutkeun juri ka si Rawing atuh? Ngan anu jadi kasalempangan teh sok sieun si Rawing ngayakeun tindakan ka urang duaan. Lantaran manehna asa dihalangan, erek depungan ka Bah Bewok dijaga ku urang duaan. Alah, siling mah sok sieun ku gambaran sorangan. Ari keur dewek malin sombong euy, teu sieun teu sing ku si Rawing teh. Ngan Bah Bewok salah sorangan. Salah sorangan kumaha maksud di dinya teh? Dewek mancan ngarti maksud caritan ilaing. Teu mereka sempetan ka dewek pikeun maju nyangkalak si Rawing. Da cacakan lamun mereka sempetan mah atuh ka dewek. Berpiraku teuing dewek mah kitu bisa ngelehan skenewe ngelehkeun si Rawing. Eta nyarita meunang nepikeun ka hipo kitu teh kumaha teh euy? Ngadadak jadi sombong sia maina masih lain teh. Buah-buah rada teu panceg meureun pikiran teh. Apanan kamari maksud teh tadi beurang oge dewek nyaksian si laing maloba undur-unduran ka tukang geuningan dititah ngahurup si Rawing oge. Korosak sora nu leumpang mincak kararas. Duanana harita curing hak bari silih teuteup. Terus duanana musirkeun paneteupna kalebah tempat anu poek, anu bieu kadenge sora kalakai garing katincak. Jelas euy. Bieu sora nu leumpangan eureun. Tah. Lebah dinya teh euy tah. Nyumput kitu dina balik tatangkalan. Atuh. Cilaka ieu mah euy. Cek anggota karaman nu kabilang rada borangan. Anu saurang deui memang boga sifat sombong, harita ngareret ka baturna bari jebit terus nyarita. Si laing mah ongko jadi anak buahna Bah Bewok, tapi sieunan kawas lain lalaki we deuleu. Kawas dewek atuh ari jadi lalaki, tingalikeun dewek mah teu kudu ngarasa sieun ku sora. Komo bari jengan saukur leumpang bari eueuh jelemana, lebah mana kitu euy? Baturna harita nuduhkeun ku curugna bari mundur murungkut ka tukang. Tah badinya euy. Badinya pisan tah. Bah mana? Eta badinya di tempat anu poek dina balik tatangkalan. Langsung pernah kitu saya nyarita teh bisi cilaka ke. Kumaha?
Cilaka. Ulah disebut dewek si Uhan atuh lamun teu mampu nying hareupan nu kitu patut mah. Hati-hati euy. Bisinya si Rawing nu datang ngalang-langan ka dieu. Ulah gagabah bari jeung nyarita teh sigan heueuh we gagah. Bisi cilaka sia. Geus cilaka mah moal majar maneh. Ngajulaeu sia pamajikan ditinggalkeun ku maneh. Geus jadi rana mah ku batur deuleu. Tunggu ba omong lah cicing jempe. Belah mana bi teh? Kasih hati-hati sia. Bisinya si Rawing nu datang. Dar ke sia ngalang-langan ka dieu. Gak bapisan sia nyarita teh. Aling-aling lah. Borangan nu kitu mah moal aya ka mejus moal. Ari ngomong sigan heueuh sompral itu ieu. Ai kawani eueuh. Lain kawani eueuh. Coba lamun ayeuna keur kieu jo si Rawing. Nare kumaha sia? Elah, gagabah. Elah. Kos nu wani banyak hareupan si Rawing. Alah, tong ditanya. Tong ditanya lamun make kudu sieun ku si Rawing. Saheula tuh aing. Lain aing sia. Korosak deui harita kadenge nu ngorosak. Tapi tetep we eta tilu jelema anu keur ngarariung di dinya teh lir anu teu sieun. Tapi bari hate mah aya di antarana anu nyot-nyotan. Sok ini sebener si Rawing anu ngahaja datang ka dinya ngalang-langan anu maksudna erek nyieun balitungan ka Bah Bewok dina mangsa naon nu kungsi karanapan turta malespati kana jiwa bapana anu geus ditelasan ku Bah Bewok turta malikeun ka nyeri nu jadi indung anu hangahaja ku Bah Bewok geus dinyeri. Tong dikukut bae batuk teh Abah. Bisi jadi raja batuk eta ke. Ubaran ku Oskadril geura. Ambu oge batuk ngoko. Eueuh eureuna ih. Da ku Oskadril mah gancang cageurna atuh. Geus diubaran ku naon-naon kalah ka bosen. Anger we geuning. Ayeuna maneh mah kalah karek dibere guran dieu deui. Edas aya ku saliwangnya. Jig-jig kana guran dia sagala rupa dengekeun atuh sing eces. Oskadril. Oh, Oskadril. Bener pisan, Oskadril tablet ubar batuk anu kacida manjurna. Oskadril gantang nyageurkeun batuk ngalegakeun saluran napas. Oskadril ngajadikeun batuk godroh. Batuk alatan ngaroko, oge pangaruh tina parubahan hawa. Oskadril ubarna. Oskadril digawe gancang tur aman. Kade poho, Oskadril panghebatna. Oskadril produksi PT Supra Perbindo Pharma.
hati-hati bisinya si Rawing udah datang ngalang-ngalang ka dieu ke. Uban haritang ngarbehkeun dadana ka hareup terus nyarita deui. Karena udah dipercaya ngajaga ku babewok lamun dina peuting ieu kudu sieun ku jelema nu ngaran si Rawing. Rek si Rawing, rek si Ruang, pikeun dewek mah anu pikasieunun. Karena nyolen bedog dina cangkeng atuh ari kudu sieunan mah. Tingalikeun ye dewek ieu. Serepet si Uhan harita mesat bedogna, meueuh ngagurilap tanah bedog anu memang seukeut. Geus kitu terus lempang gagah dangah muruk kalebah sumber sora ayana anu lempang nincak regang garing teh. Sakumanu dituduhkeun ku baturna teh. Korosak. Sora anu ngalengkahkeun suku kadenge deui di tempat anu poek. Ngan jelas pindah deui tempatna. Si Uhan ngarandeg lengkah sukuna, ngareret kalebah baturna anu harita katingali beuki sepapias beungeutna. Heureyan ka dewek euy. Make jeung pindah-pindah tempat sagala rupa. Marukanan dewek bakal sieunun meureunnan. Lamunnya si lain jelema coba keluar atuh. Teu kudu susulumputan deui. Dewek ye si Uhan ye jago ti kulon anu geus lilah teu ngajarang tarung ye. Sok keluar kunyuk. Lah. Sok hayang seuri deka euy. Lain hayang seuri si awas tah. Mana? Alah ulah sok ngeureyan ka dewek yo. Ulah punah-pindah tempat segala rupa euy. Lah, marukanan dewek bakal sieunun. Sak. Korosak deui nu lempang teh pindah deui tempat. Si Uhan ngahulang mimiti aya rasa seber mangaruhan hatena. Baturna anu saurang deui ngan ukur nyerangkeun si Uhan. Di barung ku hate anu kaketegan sedengkeun si Uhan harita muru deui kalebah sumber sora anu geus pindah. Potong areuyan dewek sia bisa dibabad depikeun ka dugul gerak yo. Kabeh tatangkalan aya di ditu teh. Nu aya di ditu aya di dieu ku aing. Kaluar sia kunyuk. Ulah wani-wani kurang ajar ka dewek ieu ngarti? Elah, jep jempe sorang leumpang teh eueuh oge taya sora anu nembalan. Si Uhan ngajanteng nangtung bari musirkeun paneteupna katingali dina lebah ririmbunan daun aya anu nag-nagan bangun anu meretan aya di dinya aya nu nyumput. Ari si Uhan terus emagehan cekelan kana perah bedogna. Sorot panona beuki seukeut malah nyarita jero hatena. Kapangis ayeuna mah. Ayeuna ku aing kapangis ya tempat panyumputanana. Dihakan sia ku bedog aing. Coba-coba ngeheureyan ka diri aing. Tah kunyuk rawun teh ye. Si Uhan harita ngatur posisi atawa tangtungan badana katingali dangdaunan teh nag-nagan deui. Aroyag atuh geus teu miceun deui waktu harita si Uhan luncat bari metakeun bedogna. Hah, modar sia. Setan, hiat. Jorelat celeng luncat lepasna keranan. Si Uhan bedogna nyacar bolang kendang daunan. Anu cek ijiranana mah dipake nyumput teh. Tapi kejadian saterusna meueuh mata kaget sabab harita si Uhan badana ngajengkang ka tukang lir upama dibantingkeun ku kakuatan anu kacidarosana bareng jeung bedogna anu ngacleng cukup jauh bari eujeung ngajerewet segala rupa. Koleang gebut bru we. Rubuh langsung kapaehan teu inget di bumi alam. Baturna si Uhan katingali ngayek-yek siga nu tiris, tuurna ngadadak nyorojod nyarita bari pegat-pegat teu lancar. Nya, cek dewek oge, Han, ulah suaban Han. Apanan jadi kieu yeuh kajadianana? Apanan teu beunang ku maneh? Apanan teu dibejaan dedas laing matuda? Apanan jorelat celeng teh nu luncat keluar ti tempat nu poek sep celegedeg mancuh tangtungan hiji badan. Baturna si Uhan nepikeun ka ngarenjag saking ku kaget panonna molohok bengong mata simeuteun. Jelas nu mancuh nangtung teh jauh ti hareupeunana teh hiji jirim anu geus apal deui pikeun manehna mah nyatana si Rawing. Batur Andika geus ngagoler bongan sombong jeung loba saksi ajung loba aksi koplok teh tah. Ayeuna bagian Andika. Nari kumaha ayeuna tindakan Andika? Nari kumaha? Sorot panon si Rawing sanajan di tempat nu poek tetep seukeut jeung ngandung komara sagiler-gilerna teh. Ampun.
sebenarnya mah jadi gua gitu nanti memang jadi nak gitu apaan kasih majeng soak si gana teh anu ngajaga ku kadatangan si Rawing anu dadakan sarupa kitu. Si Rawing maju dua lengkah ka hareup katinggalingan sakilat dampaleungeun katuhunan nampiling lebah pueuh ceuli. Lalaunan katinggalina mah tapi balukarna langsung katur lengan ngagero bade terus roboh teu inget di bumi alam. Wayahna anjeun oge kudu cicing ulah geruhnya. Heuya, subet. Wadah. Sanggeus narubuh anu ngajaraga mah harita si Rawing ngajolelat di badana ninggalkeun eta patempatan. Gerakan anu rikat jeung cepet munggu hese pikeun budagna. Kayaan di luar beuki simpe sedengkeun Kartika harita masih keneh tacan sare teh oleh guling gasahan. Malah duka teuing kunaon bet ngarasa hareudang bayeungyang sarta hese nakranan rek sare teh. Di luareun kamar Kartika katingali jelim si Rawing ke kelendepan malah terus eureun lebah jendela eta kamar. Lamun teu salah mah di lebah dieu ieu kamarna Kartika teh. Si Rawing ngarepetkeun awakna terus harita teh ngadengekeun ceulina kana lebah jendela. Ngagunakeun kaseuketan pangdengena ka jero eta kamar. Kartika masih keneh guling gasahan. Kulutrak brai panto kamar anu aya didinya temuka si manang horeng geuningan Mbah Bewok nu datang teh. Geuning masih keneh tacan sare Kartika. Sugan abah teh geus sare tibra. Geura sarekeun atuh nung apanan isuk pagi teh urang bakal pangantenan teh Kartika. Abah geuningan natos dibadamikeun kalawan asa kitu ngeunaan maksud acara urang teh bah. Ari Kartika, gua abah geus diparentahkeun ka si Jalil sangkan tatan-tatan oge si Gempar di bejaan sakalian ku abah teh yen urang bakal pesta pangantenan sabab Kartika geus pasrah sadar sapinuhna narima abah pikeun jadi salaki nyai. Mbah Bewok bangun ngeunah seuri calakatak bari teu nyaho naon anu harita keur aya di sabudeureun eta tempat. Mbah Bewok terus diuk dina sisi tempat sare dina luhur kasur anu dipake ngagoler ku Kartika. Sedengkeun Kartika gancang uniang hudang. Nya nuhun atus ari tos kitu mah bah. Memang abdi oge hayang geura-geura salametan. Sangkan ka urang nalaluasa dina ngantebkeun rasa kasono urang duaan. Sabab jelas pikeun diri abdi mah taya di lalaki sajati pilihan ati kajabati abah pisan. Kitu tah bah. Raksaat Production. Bekah gurih kadengena teh. Teu matak bosen ngadenge ta caritaan teh Kartika. Syukur jelasna mangke ku abah bakal dibejaan iraha waktuna nu tangtu. Anu jelas pesta pangantenan teh kudu bener-bener rongkah. Sok geura sarekeun ayeuna mah abah melang tadi teu bisi anu ganggu ka Kartika. Ari di luar si Rawing anu keur ngintip nepikeun ka nyiak beureum beungeutna. Sorot panon anu nembus tina sela-sela papan nuju ka jero kamar meuwuh semuhurung. Hatena muntab panas komo ningali Kartika ngadilak bari imut terus nyarita ka Mbah Bewok mah. Abah masuk aya-aya wae sahan wanieun atuh ganggu ka abdi bah. Anu baris jadi pamajikan abah nu satia, angguran mah abah kedah leureuh, bilih capek teuing, hayong kete mopo kurang tanaga.
Nyanya mangkaning geus pangantenan mata naga teh kudu bedas meureunnan. Sok sarekeun kaynya Kartika. Bah bewok ngaleos di kaluar ti jero kamar. Kartika ngagoledag ngagoler deui sedengkeun si Rawing huntuna kekerot malah jeung peurupna diteungeulkeun kana dampaleungeun nu kenca. Setan. Si Kartika bener-bener geus beunang dirina kaya kieu mah. Jelas geus pasrah sadrah ka si bewok. Kurang ajar. Si bewok bener-bener aki-aki nurus tunjung. Tong dikukut bae batuk teh Abah. Bisi jadi raja batuk eta ke. Ubaran ku Oskadril geura. Ambu oge batuk ngoko. Eueuh eureuna da ku Oskadril mah gancang cagerna atuh. Geus diubaran ku naon-naon kalaka bosen. Anger we geuning. Ayeuna maneh makalah karek dibere guran ieu deui. Edas aya ku saliwangnya. Jig kana guran ieu sagala rupa dengekeun atuh sing eces. Oskadril. Oh, Oskadril. Bener pisan, Oskadril tablet ubar batuk anu kacida manjurna. Oskadril gantang nyagerkeun batuk ngalegakeun saluran napas. Oskadril ngajadikeun batuk godrong. Batuk alatan ngaroko, oge pangaruh tina parubahan hawa. Oskadril ubarna. Oskadril digawe gancang tur aman. Kade poho, Oskadril panghebatna. Oskadril produksi PT Supra Perbindo Parma. Waktosna seet mitra. Urang cekapkeun deui ka dieu we heula atuh acara carita ti Supra neraskeun jejer carios anu judulna Si Rawing rekaan saderek Yat R. Kalayan kapihatur ku alpukana PT Supra Perbindo Parma. Waniti pisan Oskadril. Oskadril tablet batuk. Nah, kade lepat. Tablet landong batuk anu kalintang pisan mujarabna. Manjur pikeun mikeun sagala rupi panyawat batuk. Ari Oskadon landong liut sareng nyeri waos kaum wanita nu sumping sasi nyeri Oskadon landongna. Hatur nuhun mitra salajengna wakepo sejamit mungkur amit mundur kasadayana per mios.